Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Ananda Dewi, di dieu abi bade nyaritakeun tentang sikabayan ka puskesmas. Eta mah sikabayan meni unggal poe Kemis ka puskesmas teh. Taya pikir kadua, sagere carangkang da buktina. Geus puguh riut ka puskesmas, nyeri beuteung ka puskesmas, digegel sirum oge ka puskesmas, dikarayapan lanca ka puskesmas, rorombeheun disuntik. Pokona segala ka puskesmas. Ayeuna du karek naon deui, geus andeprok deui. Saur dokter, aya naon maneh kabayan? Oh, taur sumuhun bade nyuhunkeun ladong, cek si kabayan bari peuya-peuye. Ieu aya anak beurit di jero beuteung. Saur dokter, duh karunya teuing kabayan, di dieu mah teh sedia umbarna. Ayeuna maneh cobaan cik nerai anak ucing irup-irup, me enak beurit nu di jero beuteung ditewak. Tamat. Sakitu nu dikupihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.